Ma, how are you, Ma? Horayu. Lain kan geblah wek gitu. Puas anjing. Diuk. Wah bener. Dia Yo, eta aja neng wae. sia yang apal peletna di Gunung Lewu sama goblok. Naon ngaran peletna? Ngaran peletna. Sing haing hama. Oh iya anjing euy. Cing atuh dengan salah kita nu bener. Ya kapan kamari mak eta teh urusan kedokteran. Cenah ngomong ka neng mah. Cek aing geuna ieu. Urang teh sampai menang warisan. Kudu buru-buru boga budak cek urang ge geura. Embong Apaan heueuh? karek kawin sabulan. Mun lain teteh awewena. Geus lah sakitu aing poho deui teh nang. Macaprak teuing aing rudet. Macaprak bae. Tadi Mak, Wadul. maculna disengledkeun emak. Mama. Aduh. Pah. Aing mah teu ridho. Lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena. Geus lah sakitu aing poho deui teh nangenan. Aya geus ngapalkeun. Aing erek balaga kasih ciki coba. Sana aing kan geus kawin deui ayeuna. Jeung nu ngora nih coba parawan keneh deuneu mah. Kolotna beunghar. Aya hanjakna mah saeutik euy beungharna lain beunghar apartemen atuh kitu tah beunghar pakaya ieu mah. Pilahkeun bae bisa pakai balaga ku aing, ditawar ku aing balongna. Pasti manehna mah rada julid ka aing da. Si kunyuk masuk kitu. Baheula ka aing ngadodoana kitu aing teu pirang nginjem duit teu dibere teh leukeun. Ing. Heuleuh we aing keur sangsara. Tak ayeuna mah aing keur beunghar yo. Aing balaga ka si Yosep. Make dudukuina euy. Dudukui teh gede teuing euy. Gulu aing leutik kitu. Aya si kunyukna we nya. Ayo. Ceker gawe naon kunyuk? Nyebutan jukut. Alah, nih, gadag saya nyebutan jukut be, ayo. Aya ngabersihan balong aing. Di dia tuh calik sia kunyuk. Cih. Ka dieu geura. Aha. Kosong-kosong aing. Mentas juga aing. Sia, ini jika nu teu apal we ka aing anjing pura-pura sia mah. Naon? Naon. Naon kena geus kawin sia jeung parawan. Apal sia pan? Coba kolotna beunghar sia mah. Dah sama nu kamari we teu diurus budak. Nah, anu kamari mah geus puguh ieu anjing, kitu patut. Anu ayeuna? Aing kakara sabulan aya kawin. Anjir. Keur ngomojehna anu nya. Ngomojehna atuh sia mah. Naon? Salung anu kieu Sia tuh aing yang ngolomi toha sia mah. Ya. Ieu balong mana ya? Heuh. Ek dijual moal. Rencana mah erek ieu teh aing loba teuing euy. Boga ngurusna. Ya ku aing dibeli. Serius? Je. Aing mah. Mah atuh sia mah kunyuk. Ya ai geus beunghar mah manehnya. Keur beunghar cetek kitu, geus beunghar mah aing miskin da tuh. Oh. Da mahal wong euy. Yang sabaraha maneh? Ieu teh paling 50 lah. 50 naon Asia? 50 juta. Mun balong sagede petot kieu anjing. Atuh deuleu laukna. Mana dulu laukna dulu lauk. Si oyos ada deh. Cenah lauk. Ada kudu di parab heula, harga si parab Ya kayu kutu kupret sia teh eta lauk sagede anak kadal we ge mun dibalaga kunyuk sia mah.
Tuh udah nu mitoha aing anjing laukna sagala naon sagala hiu Siapa ngaku nu pitoha nu sia erek ge. apaan sarua bae aing mitoha teh sarua kolot aing kunyuk. Heeh, teh mah tapi eta pamajikan ayeuna bisa gawe. Nya bisaun atuh sia mah Oh ya? sagala genan. Oh ya? Aing teu kudu gawe sebenarnya Yosep. Wah, Nya teu kudu atuh. Oh, ya? Yo sia mah hayang nanaon tinggal di Liperi aing anjing. anjing si eta aya namanya. Ya heueuh atuh aing tinggal Tapi- di Liperi. Eta nyeusuh bisaeun. Nyangu. Panyeuseum aya laundry sa teh kunyuk. Aing ngepel sasapu aing gegero. Aing nyewa babu sia mah. Anjing si eta. Heeh, cek aing taraf kehidupan aing meningkat ayeuna mah. Anjing. Eta aing balaga ka sia-sia. Aing inget keneh wae baheula maneh aing nginjem duit teu pira anjing kudu ayo aing kudu kedan ieu tah daun sampo sia mah. Ya heueuh sakali kudu gawe heula. Ayeuna atuh deuleu aing teu kudu gawe sia mah langsung beunghar. Ya mah ngadadak. Sia hayang apal peletna. Di Gunung Lewu sia mah goblok. Anjing. Naon ngaran peletna? Ngaran peletna. Sing haing hama. Oh iya anjing euy. Mah merek aing. Amoal. Sia pan teu kawin-kawin teu kayana geus teu payu. Aing teu payu da aing kumaha tuh. Tah anjing Udah, tabung Wong. benerkeun cak aing ulah juga mikriting teuing ngambe teh payu. Aing teu kaboro sih mun neangan awena apaan dia. Apal ieu meureun aing jam 6:30 geus di balong aing geus beberes ya mah. Neangan parab. Komo ayeuna aing ketambah meuli embe di tonggo. Kalau ngait aing. Aing datang ke ditu berbagi kebahagiaan lain Ji. curhat sia. Heeh, apaan cek maneh tadi cenah aing can kawin-kawin apaan eta aing tadi jelaskeun. Oh, iya sih mah geus pada apal tetangga geus umum maneh mah teu kawin-kawin apal ge hanteu mau ge tara maneh mah. Nah, aing kumaha apaan sibuk aing ngurus Lain masalah ku balong. sibukna sia mah kutu kupret sia mah Ngurus kitu embe. beungeut pas-pasan tuh da. Ya lamun teu ku aing kusaha diurusna. Lain masalah Ya. kusaha-kusahana sia teh ya Sepnya kutu kupret. Atuh da sia merek payu kumaha ya deuleu tah. Ye bebeungetan ya buuk jiga mie anjing sok geura Anjing. ceuli tah ceuli yo ceuli maneh tah jiga supa lember sok kumaha. Bisa mah kalah ngecer datang ka dieu teh. Lamun maneh mah lamun disebutkeun mah nya beke nya betan mun aing mah beke ge Ah, kasep siapa mau kondo anjing. mau kondo kunyuk sia Oh, siapa modal modal ieu naon hungkul. pan heueuh apan cek aing geun aing mah ti Gunung Lewu sia Siapa mau kondo anjing usaha teh hayang pagawean ngabul harta mitoha Tah, anjing. eta. Hirup mah kudu dinikmati sia teh Lain kudu kupret dinikmati kudu eling anjing Ji. hidang sia teh. eling kerja Kawin. keras mah teu matak beunghar goblok Nya mantak beunghar atuh. hanteu cek Naon saha mantak beunghar? kerja keras mah teu matak beunghar Naon cuma mantak capek beunghar? tenaga nu matak beunghar ya skill otak juga aing Sia mah lain skill otak anjing. Mau usaha sia. ji embung usah emang heueuh aing mah teu purun capek sia Eta mending kene aing berarti mah sia ye. mah ngedul. Ya, sama ya, dengekeun aing nya cek guru aing ti Gunung Lewu. Heeh. Cek guru aing teh cenah. Kieu maneh mah jang cenah da bebeungetan geus kasep ieu cenah babari ilmuna. Sepak kuda Da aing anjing. teh dibere tapa we sapoe sapeuting aing teh teu madang. Tepikeun kalaparan aing pan teu biasa teu madang. Nah, biasana kita Ramadan. Heuh atuh sia teh atuh saeutik mah matak kitu, matak puasa teh alus. Lain puasa sia mah harita ge teu kabeli beas. Atuh sia masuk dibongkar eta mah nu baheula atuh baheula Yo. bere ayeuna sia mah Seru bejeng bae. tiga. Ungkur sia Sukuna opat. tong sok dibabawa nu baheula mah Yosep eta mah masa lalu ayeuna masa sekarang. Sarwana sia mah terbawa. Lain dulu lain sekarang tak anjing sia rek ka Bandung teu ka Cikarang heuh Heeh. kaliwat heula da teu nepi-nepi teu Aing lagi di balong. udah sia mah moal ka mana-mana kunyuk narek ka mana ieu maneh Heuh, ka mana? da heueuh cai aing mun aing mah traveling wae sia mah tuh Traveling ka mana anjing? Ka Yo. Cikarang. kutu kupret ye sawah nu mitoha aing heuh moal ka itung Yo. mana sia mah Yo, balong aing mah ye. Nu aing ieu mah balong nu aing hiji. Di tonggoh nu aing hiji, di belah ditu nu aing hiji, nu Wah, aing hiji kunyuk di ditu sia. belah ditu. Sakanda. apal aing ge ieu baheula maneh menang Reddit Aing mah ngredit ke duit aing, ai sia. aing mah teu kudu ngeredit Sia mah ngagul-ngagul harta mitoha. langsung nyampak aing mah jadi tinggal nyieun anak Nyeun sebenarnya anak, nyeun aing teh anak. menang warisan Oh, anjing tungtung mah sia dijieun kayak keset gitu kunyuk. keset kunyuk sia ya Yosep Naon? da aing rek titah kontrol sawah aing kumitoha Terus aing ka ditu heula jig BG. aing tadi poho mawa udud sia mah Oh, teu boga. cak aing kitu sia mah balaga tak kunyuk atuh Yosep Aya geus bongkar mentah udud ka aing. heuh pan aing tinggalin sia mah aing teu mau udud aing teu di bekalan duit da aing dina ATM duitna guys ya Ya. tuh cak aing ge sok ngeces ya teh aing teh jalma beunghar nya teh agan sia Aya
Jangan pengaruh tahu udud ke aing siapa teu idang. Sia mah kitu pisan kunyuk. Naon hayang udud maneh? Ek udud aing ek udud heula menta heula ieu teh kunyuk. Tah kitu sok guat atuh. Aing teu mau udud, pan aing kakara kawin mah henteu muluk bukana udud sih mah keur ngoloh heula. Korekna di kunyuk. Cenah tadi ududna hungkul. Yo satai erek beramal teh tong setengah-setengah goblok. Ai Sedih kan? mau pangnyot nawe hungkul meureun nya. Nya heuh juga aing wae na kawin. Moal naon cik? Mok. Moal naon cik? Apaan heuh mau kondo cek sia keun bae. kondo sia mah. Penting maing hasil daripada sia. Lain mau kondo lain naon hasil hanteu anjing majikan teu gableg ka boga teu boga. Heeh ai kadinya. We kerja keras kolot manten sia tah beungeut. Deuleu aing. Bae aing mah yo aing mah kieu-kieu ge beunghar pakaya anjing balong ge 5 aing mah embe 10. Ya tah semua didengekeun aing ngomong maneh mah geus teu asup aing mah geus beda kelas jeung maneh Beda kelas. Udud bentak ka aing. Anjing kayak ku aing digantian sia mah. Oh, mung aing mah hayang eta hayang keretek. Meuli we sorangan. Ih, anjing si Jiwong. Yap, kutu kupret. Jor mantong lah, rujit. Mak, Heuy, teu mau kopi jeung si Aa. gawe naon ngagadag kopi. Ya si naon udah pagawean geblak we kitu weh gawe. We lantrak lintrik ka ditu ka dina eta teh digawe naon tadina? Pan tadina nama mah eta teh urusan kedokteran, teu apa kedokteran naon. Tanyakeun atuh ka bener ya kedokteran geblah-gebloh kitu ai kedokteran mah kudu ka rumah sakit ka naon lain geblah-gebloh we ka ditu ka dieu iraha indit ngantorna kedokteran. Tanyakeun ka bener ai gablek salaki teh ulah cenah geblah-gebloh we kitu. Gawe naon gablek salaki ai geblah-gebloh mah. Nya tuh mang ke ditanyakeun mun ka dieu si Aana. Oh tanyakeun ka bener. Teu sudi buka minantu geblah-gebloh kitu mah. Naon gawe? Nya Boga ina ka mana salakina? tuh ka ditu tuh kan macul. Paniti tak kumaha lain jeung si bapak. Lah macul nahaon macul ngabar macul nahaon ke kitu anu mah. Katayap jiga sieun mun kadang tal apung ku aing mah. Memerenan teu bisaeun mah kakaraeum pan loba cicing di kota tadina. Udah. Kudu bisa macu wae mah da teu hese. Ieu mah macu pale-pale jiga permeangan krieup. Nya tuh mah kayak dibejakeun. Oh bedakeun geran heula tuh tanyakeun ka bener. Nya Gawe naon? mak da eueus ya si Aa teh di dinya teh. Atuh tadi nyebut cenah keur macul. Teu apa? Ka bener atuh ka balik boga salaki teh. Tuh mak mak tuh. Ma, how are you, Ma? Hor ayu. Lain kan geblah-gebloh we kitu. Naon gawe? Agus di mana heula? Gusti Ima kapan, Neng? Tah Sama di Ima ti tadi tah kan? boga salaki kawas kitu. Teu balik pisan gablek salaki teh nang cing atuh dengan salaki teh nu bener. Ya kapan kamari mak eta teh urusan kedokteran. Cenah ngomong ka Neng mah. Kedokteran nahaon kitu aing mah. Uhun, Ma, abdi teh lulusan kedokteran, dokter hewan, Ma. Tadina teh ngan gagal. Lulus. Wah. Kada ge rahul we gede, lahuta gede. Kedokteran dokter hewan tai ucing. Nya pan ka basa kamu teh abdi teh mah ti ieu di piwarang ieu ujianna teh ieu melah domba. Dombana gagal kelapae. Macaprak teuing aing rudet. Macaprak bae. Macul ka ditu tuh, titah macul ka ditu tuh. Bantuan Tuh di abah ditu maneh. tuh itu nak. Paculna. Tuh abah maneh bantuan di ditu tuh. Anu ku kitu dokter hewan naon? Sok ka ditu sing benar ka ditu. Nampak?
Giringkeun. Tuh di ditu tuh. Ya. Tuh ka ditu. Ya. Naon? Pan apal meureun apa teu bisa macul. Atuh ka jeung teh we kikituanan we Mata hungkul. praktek meureun eueuhan camake si mah eta abdi ge mun popolotot kitu. Ka jeung teh sok geuwat atuh. Teu beda cek cara mimiti aing mah baheula mah teu kitu ayeuna mun popolotot we kitu aing. Atuh da anak jodoh gue di imah nya heuh atuh. Si apal meureun kaberangan lain hudangkeun pan apal peuting geus gugurubugan peuting geuning. Naon? Apa yang kati lurit? Ah, sok geuwat ka ditu. Luat kumaha? Geuwat itu tuh ka Abah. Sok geuwat atuh A. Salabatan ka Romusa aing mah. Ieu, macula tong di dinya lah, si Abah. Ibae we, Ah, pisan. embung aing. kasih emakna. Embung aing teu pede, apan teu bisa macul. Ka jeung teh we Ah, embung aing mah embung. Di ditu tuh, buat Itu baturan. geuwat Geuwat. Awas si kacirieun. nya. Bah, bala ditu. Si Abah mah bager pan teu kasih emak anjing soal batan singa. Nya sok geuwat atuh yeuh. Dicicing heula atuh da kudu Leuwat. lempang aing geus digebrus. Iya neng ya kulit neng bisi hideung. Ngecek aing ge meuli skincare tuh tadi tuh tak jual ta eta tah sawah sapetak mah geura pake meuli skincare. Ya pakai heula. Keur mah Naon? hideung ke tambah hideung aa. Keun bae hideung-hideung ngeunah aing mah lah. Pahit. Aing mah dibayang-bayang teh kawin teh bakal ngeunah tuh mah kieu atuh aing. Da anak tuh udah ngajodoh gue di imah. Geuwat atuh panas sih lu. Di mana aing? Tadi dinya tah. Can sandukul we heula atuh. Lulus. Atuh. Sok Yuk. yuk lah dia kola. Yuk, Neng. Naon? Atuh engke matong dibawa teh ka sawah geura teh pan apal ieu teh lulusan kedokteran. Heuh da amat kedokteran oge na da amat gejul. Pan teu tamat teh cek teu tamat teu Dicek tamat. neng ya bisi labu. Sok we teh turun. Sok Gimana tuh maculna? tadi dinya tah belah dinya tah. Geus diuk we lah diuk. Diuk, moal bener. Dia. Heeh. Ya eta na jang neng wae. Atuh aing kumaha iki mah kalau titah gawe geuning. Yang cewek atuh bebeja we geus maculna sapetak gitu kasih emak. Teu pan erek kitu tadi nagena lainna teh ngahajak ka dieu teh bebejana kitu. Ya atuh si Abah mah pan bager. Pindahkeun si Abah tina petakna itu ka belah dieu. Sungkurkeun si abahna sampe belewuk. Cek aing geuna ieu. Urang teh ambe menang warisan kudu buru-buru boga budak kurang ge geura. Embong, Apaan heueuh. karek kawin sabulan. Sapan sapeting digejusna ge 3 kali. Aing pikeun kaleuleus rengkod deui nilai mah urgenan. Mohon samenta wae. Neng mata menta. Cek sangat caprak ting teu menta pan aing mah tara loba tatanya. Buat buat geura macul. Itu dulu tuh dulu. Gitu dulu ka dulu tuh. Mana. Banget si mana aing mah tong di dieu cek urang ge geus Bener pindah deh. Jadi waras. Ah tungguan neng ah. Sok kuat umpat geura. Itu bisa naik. Kuat umpat. Launan lempangna. Aing bebangetan pedas kitu dulu si emak tuh. Empuk banget nah. Geus keluar lempangna. Salabatan singa maruta apa singa maruta. Apa neng mah? Udah aing salah ngawin ieu teh meureun euy. Heueuh salah ngawin aing baheula teh pan disangka-sangka teh ke urang teh atuh beunghar-beunghar teh apartemen di masalah aing ka titah gawe. Dia pan apa mereunan aa teh. Coba tiap di macul di itu tuh. Di mana? Ya kasih emak we heula geus maculna kitu. Yap. Ah tungguan atuh ih. Heueuh geuwat. Geuwat. Heueuh itu tuh cicing itu si emak tuh. Si emak aya cicing. Cicing heula. Buat Kita bisa kacirieun. Adeuna buat hayang ngopi heula. Tadi dia ya. Ama ngopi. Atuh Terus si emak katempoeun. Ah, kan baegenan heula. Moal tuh udah geus di ditu ieu. Di dieu pan udah jo. Au. Aing ge geubis bedogenan ah. Teh cicing tong ngopi heula. Atuh ama bisa gedeungan minum kopi. Bisa atuh nyu kopi. Neng teu bisa naon. Yo Kita sebeleun. Lain naon lain kumaha teu diajar nya neter kumaha tong ke menyahoy we nya sok kalondri deui na kumaha. Mana ya ieu? Namanya urang di kudak-kudak ditanya se aing ngerakeun. Nyoba we penting bersih atuh ah. Ih lain masalah bersih nah nyonyose nya masak yang masakan segala ku urang ih. Teu ngarti hayu ek gopud. Beak atuh ke boga sawah sabaraha hektar genan.
Nyuyos ya lain tuh. wios-wios mikirnya nete anggo karega sabulan geus teu bisa nanaon aya tuh bisa diajar ini raripu urang ku sorangan Itu berarti amat tanya akan neng. lainnya teu nyaana da ka becus Nyong geus atuh. diajar ulah aing dicarekan ku si emak yo digendiran ku si emak pasabeuleun mana eta ku si abah yang udud deui aing mah Ih, ama segala pisan, lain makel atuh ti bumi. kan sarua we di dieu genan barang nu sabae bismillahirrahmanirrahim jangan lupa bismillah mana rokona Enggak ada, ih atuh geuwat enggak ada. enggak idi meureun Enggak ada. Wah, ini bisa keburu kapanggiheun. Kayak geus digeroan mah hese mau bisa ngopi-ngopi acan. Manggi sabatang. Ini cak aya mun busaan atunya si abah teh nya euy. Ah, Keretek. Sok batuk urang biasana nu ieu geuning nu ngeunah. Tadi ge urang minta ti coba ti si Yosep. ih ngerakeun ama, pan atuh jadi jelema beunghar. Heeh nama era. Tapi kan teu mekel apal ya urang di Bakalan. Hanteu Pan aya dina itu dina berangkas. dina berangkas ge nu si abah meureun ngacacang ke ka aing. Apal ieu si emakna. Aing muni Siapa ngabager ieu? hai si abah mah bager eta beungeut si emak geus alabatan kitu kan. Si mama di dia ieu jeung Heeh, neng. muris matak jadi beunghar ge eta teh tina muris, ladang muris, koret asugan aing teh koret. Heeh, anakna diserua. Aing mah. Baheula Naon? ngono kitu we lah. Di ditu ka ditu lah. Cicing heula tuh can diseungeut-seungeut acan. Kita tadi ge cicing ieu ama. Apaan heueuh? Eta mau dikontrol ku si emak. Wah, kebayang aing geus jiga singa. Si emak mah keturunan Baghdad di teh nya. Galak. Maksudku, Ya da anakna mau jauh aing sabulan macan apa sifat aslina. Mana korekna atuh? teu apal tuh cenah hawu wae tuh Oh, tadi iya tuh. aya. Yuk, tah. Mesti ciki coba di bawah. Aduh si Yosep aing di bawah. Neng ka mana? Di dieu. Engke heula teh kudu deula. Geus eta ududung abang ke eueuh. Tuh aya tuh abahna itu keur kuda-kudakna di sawah nih. Teu aing mun baralok kitu aing beuteung peta. Tepeta aing biasanya baheula gawe teh di hotel. Ah, Nya foto di hotel. Di dokter hewan gitu tulus lain Di hotel aing gagal. kalau jadi OB. Kita naon lumayan OB gena udah ganteng atuh kasep. Jadi itu pegawai hotel meni nyarangsang ka euy. Bekek ya? Heeh, narita meuli rokok. Meuli rokok teh ieu, rokok nu gabusan. Eta awewe nu gareulis geuning. Barodas pimpingna bareresi, dirangkung leutik. Ama meureunnan lain gawe di kafe. Di hotel pan geus bebeja di hotel teh aya kapean. Ih. Eta balas ngarudag ke urang ngogoron. Mang Jiwong udah mamang aya apalna ti lembur tadi na. Mau kasih mah bebeja ti kota teh aing aslinya ti lembur neng. Kan kamari pindah ke kota di hotel gawe teh. Di hotel teh urang sok digararan Mang Jiwong ka dieu cenah suga aing barogoheun. Heuk teh eta meuli tita ka warung. Goblok cai aing teh nya padahal kasep kieu nya. Itu ah. Kapireupeuna. Nya? Ada geus. Geus sabaraha kali ditumpakan ge. Numpokeun wae. Turi si dititari itu. Erek ya ge erek atuh. Ampun, teuing. Cicing tong sekala seserian, resep ah. Uing mah resepna nu serius. Komun keur tupakan seserian geus modal. Lucunya tuh ini. Terus kabayang dut. Terngena-ngena gimana? Tuh buat Biuk, tuh buat. biuk podol. Kebayang. Kebayang Cerita Yo, ke dusun. pan heueuh ieu mah jang hiburan we aing ngehibur diri sendiri tuh da aing dicarekan ku si man rudet pusing. Susuk lu batu buat gara-gara itu tuh. Cicing ieu katelan kana tikorok kana irung. Kan kayak bijil teh dia. Geus aing kasih emak lah. Mau pacu? Jik. Neng naon? Neng noong teh. Noong pegawai noong geus bintitan tamata cai. Mana si emak euy? Ah aing mau deket si emak. Deket si abah aing maculna geuning. Ah, tuh belah ditu jalanna kasih abah. Ieu teh deun heula rokona jang kede ya. Jadi mau dicarekan. Hah? Itu tuh deket si abah ka ditu heula. Apaan heueuh erek cicing atuh melek pek pisan abong-abong boga bibir dua aing mah. Ngujit. Teu luhur teu handap euy melek pek. Nu luhur melek pek nu handap berwekan. Berwek. Ngomong naon ah? Hanteu mong Jawa aing. Milih si Jiwong aing mah. Yang apal aing di saungna juga kumaha nya.
Itusin barang gawe gitu. Neng. Neng, Ih, si Alset si Jiwang mana? tuh si Ama keur macu. Lebih saeun sih eta macul. Ya, pituanan we. Aing tuh percaya tina banget nage euy. Banget nage. Jika lasun gitu naik bisa macul. Ya, merenang dodongkuan we. Oh, we tidinya keogeran gerak. Kenaon? Siap kupret. Kenaon lah. Macul. Mak. Paling mana aing, Mak? Macul nama. Geus acan paculna. Apa neta tadi eta meni geus eta beres. Kapal eta mah menang si Abah. Aya macul Ih. bareresih kitu. Itu bae ditutup petakan itu tadi. Mana can macul eta? Udah berseka atuh mah teu cara ge emak. Wadul mak. Oh, teu macul. Macul mak. Tuh macul. Wadul saya mah. Si, Mak. Bohong. Tapi da urang mah kan berseka mah maculna. Tuh di bae ditutup petakan anu kadua teh ditutup mah. Itu mah menang abi tadi basa dibaturan ku si Neng tuh. Wadul. Da kakak si Abah mah. Ieu mah biasa potong basa maker di saung, ieu mah sapotong ku abi dipacul. Sok ngabohong ieu bersih. Pacul lagi baseuh. Ieu aing. Eta pacul lagi baseuh kene. Da abi pan disengledkeun tadi mak. Wadul. Maculna disengledkeun emak. Mama. Aduh. Wah, aing. Macul nah. Leuwesan. Dikasebeleun ya aing kelar odok Neng. Saya tahu kebecus aing ge. Macul obohan cana macul. Wah, hari macul ledok kitu. Usaha cek aing ge geura. Ya badrun kunyuk. Oh kebecus ya mah. Macul nahaon tah macul kudu kitu. Picer mah minantu juga kitu mah. Aing lagu deui we aduh. Parabkeun mah kahyu. Mak mangga mak. Macul itu Ampun mah. mak. Ampun. Aing mah teu ridho. Ampun. Oh, aing teu disanjat tuh. Alhamdulillah puas aing mah. Goblok minantu eueuh gawe. Aing teu disanjat ya. Anjing baju aing. Aing modal teh siap. Mak, ieu tulungan. Tuh kantor Bisa hanjat mak. modal Mak, sakalian Mak. di dinya. Neng, Lelepkeun mak. keluar di bantuan. Eueuh gawe macul nahaon apa macul bareresih kitu. Aduh, kunyuk. Puas anjing. Lebok alhamdulillah. Aing suka ati goblok minantu geblah-geblah eueuh gawe tah kitu. Aluskeun. Lebok. Terus Neng aing balik. Aing kapok kawin dia mah. Perawat.